Sampurasun Rampes Pangkeun wastapun Aminah nenehan Aap pangdi di kelas Kasundaan. Ayeuna urang ngabahas naonnya? Belajar naonnya? Tah, ayeuna urang belajar aksara Sunda. Ayeuna urang belajar vokal. Dina aksara Sunda aya huruf vokal A, I, U, E, O, E, Ayeuna urang lajengkeun deui kana aksara ngalageuna. Nah, pami dina basa Indonesia mah eta teh huruf konsonan. Dina basa Sunda huruf konsonanna ieu nya ka, ga, nya. Ca, ja, nya. Ta, da. Pa, ba, ma. Ya, ra, la. Wa, sa, ha. Fa, ka, fa, sa, ja. Ayeuna urang lajengkeun kana vokalisasi. Vokalisasi ieu biasana anu diluput. Salajengna vokalisasi lalangkeun anu aya di handap. Biasana ieu kangge aksara-aksara anu aya di handap. Ayeuna vokalisasi anu aya di sajajareun. Barobonya urang lajengkeun kana contoh kalimat. Contoh kalimatna li, ses, unpad. Tah, sakitu anu tiasa dipedar dina ngeunaan aksara Sunda. Hapunten bilih seueur kalepatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.